Akbar. Jadi capek meureun eta teh nya ngahulang. Imaman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bari ngadeg-deg. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Digitukeun pan hayang digengtol hutu geus ompong meureun. Hal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek tukang teh meureun kesel lila patiana bari nunutan nya amin make nya deui. Beres maca Fatihah Kang. Heuh Fatihah mah lancar tamat. Pala arek maca surat nu diinget hijau. Eta kahulang memang Mang Sueb teh cici wah cilaka 12 aja. Arek maca surat teh bisa. Manya ku aing Fatihah deui wah. Eta mah di tukang Mang Rohman jeung Mang Rohim masih toel we. Main. Bila meureun ngahuleun. Tungtungna menempa waktu jam kurang sabaraha eta Ki Rohim ngahao ka hareup. Hep. Maca surat, diam-diam wae, ngopi ngapa. Eta Mang Sueb ngalian ka tukang, pancak aing ge teu bisa atuh jadi ngawangkong di masjid teh salat subuh. Kada curhat. Kacau lah geus. Cek Rohim teh sia daripada kacau geus, manya saya teh bisa kul-kul. Naon kul naonna arek kulhu arek kuliah sugan. Geus aing kuliah bisa heungeus eta. Ngawangkong tuh urang. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu. Dengan lakum teh kapanggih ta si Abah. Kaulang. Wala ana wala antum wala ana wala antum aja ai palabah grogi mah sim kuring alaman baheula mimitin imaman tarawih wala asri jadi kana watini Kang eta sim kuring alaman eta palabah ayeuna keur macakeun ana wala antum wala ana wala antum kesel deui wae Mang Rohim sia teh lakum kitu cenah tukang teh lakum dinukum waladdallin kacau teh salat bubar subhanallah bener Kang ai kana grogi mah sim kuring baheula ku almarhum Bun Rama Allahumma yarham dipiwarang jadi imam can biasa teh hai kulhu mah lancar Fatihah lancar da sok minuturkeun gitu ngan pelebah maca wal asri jadi ngahulang wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du cek abdi teh wal asri teh ponok itu jadi panjang subhanallah kita sok biasakeun urang berjamaah sok baik Kang urang teh